Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah lain geus cunuk waktu di mana harita manehna hanteu kasebut-sebut saeutik oge. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Saestuna kami geus ngayugakeun manusa tina mutfah nu pacampur anu tuluy ku kami diuji nya kami ngajadikeun manehna bisa ngadegjeng nenjo. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Saestuna kami geus maparin pituduh jalan ka manehna, boh manehna muji syukur, boh manehna kufur oge. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Saestuna kami geus nyawiskeun rante-rante jeung bangko-bangko jeung neraka sa'ir pikeun kapirin. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Saestuna jalma-jalma anu baragja mah bakal ngarinum tina gelas inuman anu campurana kafur. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Nya eta cinyusu nya tidinya abdi-abdi Allah ngarinum anu dikocorkeun kasaban jurusan. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Maranehna nyarumponana darna sarta maranehna sarieun ku hiji poe anu siksaana kacida rongkahna. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jeung maranehna mere dahar kadahar anu dipikaresep kanu miskin ka budak yatim jeung katawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Pokna kaula sarareahan teu mere dahar ka arandika angin karna Allah. Kaula sarareahan teu miharep pamulang ti arandika jeung pon kitu deui henteu miharep dinuhunkeun. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Saestuna kaula sararea sieun ku siksaan pangeran kaula sararea dina poean di mana pasemon jadi jara medud kacida bengisna. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Ya Allah nu nyalametkeun maranehna tina kasusah poe eta sarta anjeunna maparin pasemon nu marahmai jeung kagumbiraan. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Jeung anjeunna ngaganjar maranehna ku sawarga jeung sutra kulantaran maranehna salabar. Muttaqiina fiha 'alal araa'iki la yarawna fiha syamsan wala harira. Maranehna didinya tinggelehe dina kartil-kartil sarta maranehna didinya henteu ningali cahaya bulan tiis. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Jeung tatangkalan paranti ngariuhan maranehna harandap sarta bubuahan petikeunna diroyongkeun nepi ka ngagangsar. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Jeung ka manehna disuguhkeun make wawadahan tina perak jeung lumur-lumur tina kaca. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kaca perak anu geus diukur ku maranehna kalayan mejeuna. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Jeung didinya maranehna disuguhan minum dina lumur-lumur anu ngandung campuran zanjabil jahe. Ainan fi
فيها تسمى سلسبيلا nyaeta cinyusu di sawarga nu dingaranan salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Jeung jajaka-jajaka anu langgeng ngaladenan maranehna, upama maraneh nenjo maranehna bakal disangka ku maranehna teh mutiara anu sumawur. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Jeung upama maraneh nenjo di dinya bakal katenjo nikmat katut karajaan anu jembar. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Maranehna ditiungan ku sutra hejo nu ipis jeung nu kandel, sarta maranehna dipapaesan ku gelang-gelang perak, jeung pangeranna maparin nginum ka maranehna inuman nu suci. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Saestuna ieu teh ganjaran pikeun maraneh sarta usaha maraneh teh dinuhunkeun. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Saestuna nya kami anu bener-bener nurunkeun eta Quran ka maneh. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Ku kituna masing sabar enggone ngajalankeun hukum pangeran maneh sarta poma maneh ulah nurut kana karep jalma nu dosa atawa nu kupur di antara maranehna. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Jeung geura sebut asma pangeran maneh isuk jeung sore. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Jeung tina sabagian peuting geura sujud ka anjeunna sarta ngamahasucikeun ka anjeunna sing lila di peuting. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Saestuna maranehna teh micinta dunya sarta maranehna ninggalkeun poe anu berat di tukangeunana. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Kami geus ngayugakeun maranehna sarta kami geus nguatkeun warugana, tapi upama kami geus ngeureunkeun tan wande kami ngeganti jalma-jalma anu saperti maranehna kalawan ngeganti sabener-benerna. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Saestuna ieu teh panggeuing nya sing saha nu miharep tan wande manehna make jalan ka pangeranna. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Tapi maneh moal miharep angin dikersakeun ku Allah. Saestuna Allah nu maha uninga nu maha wijaksana. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Anjeuna ngabuskeun sing saha anu dikersakeun ku anjeuna kana rahmatna, sedengkeun pikeun maranehna nu darolima anjeuna nyawiskeun siksaan anu peurih.